Koplokeun So. cek Pak RT sareng si Abah. Dek ka dieu. Adek. Kade ulah poho. Sama Oman tuh. Lamun dek ka dieu ulah poho. Sama Oman dia ka dia, Bah. Pak Omay Pak Omay ya, Omannya Pak Omay. hayang dikoplokeun cenah Kang Siap. M. Oh, kewe dina dia kadua. Dina kadua. Allah. Oh. Up. Sor ka payun Kang Deka. Jangan ke pada bulan keremongan cisot nyangkrung nyaksian jungjunan kululuasa dan kunken abdi sorangan dipikir memang takdir ilahi Salajengna Kang Deka ka payun teh ya. lamun teras kana takdir Kumaha pasti diri loba mungkin sahanu lepas anu mulai Si Boyan anu sok lemar mah. padahal kurang Kumaha cenah sob? na awak Wahid perasaan masa tia ku mela saya kenatan salamina sor ka payun teh ya. Marek kenek. asik apa omay kan dia Pak oke Pak RT masih dina ngolebar sejuk Up. Itu. Sakitu. gitu sajurus ya Sajurus tong bateuing. Wah. Ahi hiji dua pa tilu opat lima genep tujuh. balik ke dia Beak sakitu. Sarek tujuh lurusna. apa hadir Ayo. baik atau buat piring mah Dilajeng. Sor. beras kana takdir jungjunan loba mungkin sahanu lepas anu lemar Ya. padahal kurang kumaha na awak gesabung dosa Sor. perasaan masa tia ku mela daya kenatan salamina Lanjutkan. lamun teras kana takdir junjunan kasih loba mungkin sahanu lepas anu lemar ngolemar padahal kurang kumaha na awak gesabut dosa garausan masa tia gumela daya kenatan salamina Aya kene. lamun teras kana takdir kang omay kasih loba
kedatang salamina. Aduh nuhun.